Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu arurang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep. Sateu acan diajar, pek hidep, siapkeun heula buku paket bahasa Sundana sareng alat tulisna. Pami atos disiapkeun, buka buku paketna halaman 35. Atos dibuka ya sateu acan diajar di kawitan hayu urang sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hirup sadayana ayeuna urang bade ngalajengkeun materi ngeunaan babasan. Cobi aya nu terang naon ari babasan teh? Leres. Babasan teh nyaeta ngandung harti injeman atawa harti kiasan. Jadi kecap atanapi kalimah anu ngandung harti injeman atawa harti kiasan. Tadi sebatna teh naon? Babasannya. Tadi halaman 35 aya contona dina kotak nu beureum. Naha walanda rek indit sorangan atawa serah bongkokan ka bangsa Indonesia. Dina cutatan kalimah di luhur teh aya gundukan kecap serah bongkokan. Hartina nyaeta taluk kana lawan, taluk ka lawannya eta teh salah sahiji contoh babasan. Ayeuna tangtos rea kenehnya babasan anu sanesna. Di antarana nu hiji, nomor kahiji aya babasan ahli leleb. Hartosna nyaeta beuki barang dahar, seneng makan hartosna teh nya. Nu kadua aya babasan akal koja. Hartosna akal jahat. Buka deui buku paketna halaman 36. Aya babasan amis budi. Hartosna marahmai. Lajeng deui aya asa bucat bisul. Hartosna ngarasa lugina sanggeus ngarengsekeun gawe berat, merasa tenang setelah menyelesaikan pekerjaan berat. Nu kalima aya babasan atah adol. Atah adol hartosna kurang ajar atanapi teu sopan nya. Nu kagenep aya babasan aya bagja teu daulat. Hartosna teu tulus meunang bagja. Nu katujuh berat birit. Hartosna kedul hese dititah. Lajeng deui beak dengkak. Hartosna geus beak tarekah. Anu kasalapan bodo alewoh. Hartosna bodo tapi daek tatanya jadi bisa. Aya bodo alewoh aya bodo katotoloyo. Pami bodo alewoh bodo tapi daek tatanya jadi tiasa. Pami bodo katotoloyo keur mah bodo tara daek tatanya jadi teu tiasanya. Nu terakhir aya babasan gede hulu. Gede hulu teh hartosna sanes mastakan anu ageng tapi hartosna sombong. Tah nu nembe ku ibu disebatkeun teh mangrupa contoh-contoh tina babasannya. Ayeuna ibu bade ngalajengkeun ka materi salajengna ngeunaan ragam basa hormat. Sateu acana hidep tangtos tos terangnya pami dina bahasa Sunda teh aya nu namina undak usuk basa. Undak usuk basa disebut oge tata krama. Undak usuk basa teh dipake ku diri sorangan, dirinya liranya jeung batur, boh sapantaran, boh saluhureun. Jadi undak usuk basa itu dipakai untuk diri sendiri dan orang lain, baik itu orang yang lebih dewasa dari kita atau yang lebih
kecil dari kita. Nah, gunana pikeun silih hormat. Jadi manfaat dari ragam bahasa hormat ini adalah agar kita saling menghormati. Ya. Aya bahasa kasar teh disebatna bahasa akrab. Aya oge bahasa lemes. Pami bahasa lemes mah disebatna hormat. Bahasa hormatnya aya hormat keur diri sorangan, aya oge hormat keur saluhureun atau keur batur. Tadi dia ibu gaduh contoh-contoh nanya. Cobi hidup tinggal di buku paket halaman 30 genep. Didinya aya tabel. Contoh kecap kasar atau akrab, teras hormat keur sorangan, teras hormat keur batur atanapi saluhureun. Nu kahiji aya kecap balik. Balik teh bahasa kasar. Pami keur sorangan nyaeta wangsul. Pami hormat keur batur atanapi keur kasaluhureun nyaeta mulih. Lajeng deui aya kecap bawa nyaeta kecap akrab. Keur sorangan bantun, keur kasaluhureun candak. Lajeng deui aya kecap beuli, keur bahasa akrabna keur sorangan meser, keur kabatur galeuh. Ta eta contoh 3 contoh kecap bahasa hormatan. Nu salajengna pek ku hidep dibacanya dugi karengse nu aya dina tabel halaman 30 genep. Ayeuna tinggal halaman 37 didinya aya contohnya. Titenan contoh make ragam hormat ieu dihandap. Aya kecap dahar, bahasa kasarna keur bahasa soranganna neda, keur kasaluhureun tuang. Kalimahna nyaeta nu kahiji. Dang urang dahar heula yuk di imah urang. Nu kadua, din abdi bade neda heulanya ke antosan sakedap. Nu katilu, Mang Udin nuju tuang di saung. Tangtos benten pisannya perbedaan bahasa akrab, bahasa keur sorangan sareng bahasa keur kasaluhureun. Ta ayeuna hidup buka deui buku paketna halaman 38. Didinya aya soal ngawangun kalimah parentah. Pek jieun kalimah parentah dina kalimah wawaran. Aya contona dinu kotak beureum. Dudi dititah mupus bor. Kalimah parentahna nyaeta Dudi pangmupuskeun bor. Nah, eta contonanya ayeuna hayu urang kerjakeun ti soal nomor hiji dugi ka 10. Nomor hiji. Wati di piwarang nyandak cai, kinten-kinten kumahanya? Nya leres. Wati punten pangnyandakeun cai. Sok diseratnya. Pami atos lajeng deui ka nomor 2. Dewi di piwarang sasapu di buruan. Kalimah parentahna nyaeta Dewi pangnyapukeun buruan. Buruan teh halaman rumah. Halaman rumahnya. Nu katilu. Jajang dititah megat angkot ku bapana. Jajang pangmegatkeun angkot. Tanda seru tong hilapnya di akhir kalimahna ngangge tanda seru. Pami bahasa Sunda mah tanda panyeluk. Atos diserat. Pami atos lajeng deui nomor 4. Dadan dititah meuli sabun ka warung. Kalimah parentahna nyaeta Dadan pangmeserkeun sabun ka warung. Nomor 5. Barudak dititah migawe soal dina buku pancen. Kalimah parentahna nyaeta barudak pek pigawe soal nu aya dina buku pancen. Tong hilap tanda panyelukna nya. Lajeng deui nomor 6. Wawan di piwarang ngantosan dipayuneun sakola.
Kalimah parentahna nyaeta wan. Antosannya di payunan sakola tanda panyeluk di akhirna. Lajeng deui nomor 7. Yumna di piwarang ngawih di payunan kelas. Kalimah parentahna nyaeta Yumna sok kawihkeun laguna di payunan kelas. Tanda seru. Nomor 8. Barudak dititah diajar kelompok di kelas. Kalimahna nyaeta barudak pek kerja kelompok di kelasnya. Lajeng ka nomor 8. KM di piwarang nyandak buku bacaan ka perpustakaan. Kalimah parentahna nyaeta cik pangnyandakeun buku di perpustakaan. Lajeng deui nomor 10. KM di piwarang ngauwihkeun buku bacaan ka perpustakaan. Kalimahna nyaeta muhun lares panguwihkeun buku ka perpustakaan. Tah, atosnya pek disalin dina buku paket di nomor 1 dugi ka nomor 10. Tah ayeuna pamiatos rengse tinggal deui buku paketna halaman 38. Hayu urang kerjakeun deui sasarengannya. Didinya aya parentah ngalemeskeun kecap nu aya dina tabel. Langsung wae ka nomor 1 aya kecap dahar. Ragam bahasa hormat atanapi lemesna keur sorangan nyaeta neda. Keur batur tuang. Nomor kedua aya kecap indit. Keur sorangan mios. Keur batur angkat. Nu katilu ngadengekeun. Keur sorangan nyaeta ngupingkeun. Keur batur ngadangukeun. Atos pamiatos ayeuna nomor 4 aya kecap balik. Keur sorangan nyaeta wangsul. Keur batur mulih. Lajeng deui ka nomor 5 aya kecap mawa. Keur sorangan ngabantun. Keur batur nyandak. Nomor 6 sare. Keur sorangan mondok. Keur batur kulem. Nomor 7 aya kecap baju. Keur sorangan raksukan. Keur batur anggoan. Nomor 8 aya kecap imah. Keur sorangan rorompok. Keur batur bumi. Nomor 8 boga. Keur sorangan gaduh. Keur batur kagungan. Nomor terakhir nyaeta aya kecap titah. Keur sorangan piwarang. Keur batur piwarang oge. Tah sakitu wae panginten kangge pangajaran basa Sunda dinten ieu tong hilapnya di eusian halaman 38 sareng 39. Ku ibu dicekapkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.